ieu teh? Naon sia teh? Aboy gogoroan wae. Gandengkeun. Mana si bapak? Ya teuing can balik atuh aya ieu mah. Tuh, pilihna berang kene. Rek naon kitu? Mereka beneran sepeda, yang potong euy. Oh, heuh geus atuh tungguan we nya. Mah rek ngejo heula, dapur. Di lainnya si bapak teh telepon balik. Hayang nyawa ya si kaya ku yang bikin sendal bager moal. Anak mana budaknya? Kemana mas ya boy? Apa yang ini bapak? Ah, Naon? remnya potong. Sepeda teh. Kune atulah. Piceun nanti bang sepeda teman orang beli deui. Bener nyam, belikan si amun. Kokor ulin, awas we mun balik. Oke, pangbalikeun ka elek. Bener. Heeh, bener ka mana mas ya? Boya di dapur ke meja. Geruan man. Ma. Naon deui wae sia teh? Gandengkeun banget aing teh alita-alita teh. Si bapak tuh geus balik. Sadari bapak sia we geus balik, tumben-tumbenan. Biasa mah can peuting, can balik. Can isu, can balik. Teu inget balik biasa mah. Berek pilihannya. Man, kan itu. Rek naon bapak sia we geus tumben-tumbenan geus balik, biasa ge can balik. Di heula juk ieu. Geus ya teh ayeuna mah ulah sok baeud wae ka aing boga surprise ke sia. Wah salah sia mah rek abageuran, asal kos kitu ge. Tara aing geus sendal ti Bandung ke sia ye. Ajis aing mah beulikeun sendal, orang mah beulikeun emas, bawa ka mall. Tempo heula ieu teh. Sendal ti mana emang ieu ekspor ti Bandung cek tukang dagang ge. Hararayang aing mah dirayu ti bangku sendal kos kitu murah. Sendalahan kos kieu. Sendal murah. Di tetangga ge loba emang abadeg, mending aya bermerek mah. Ku tah hararayang makena ge. Bok jurig sugan pamajikan teh. Di leulesan salah, di kasaran komo. Nganyaho we, kan barang murah teh. Tapi lumayan kan 15.000 ge duit ieu teh. Yang si Jawir poe ayeuna kuat teu kapang panggih. Suganan di warung di Sena gitu ya. Ah, poin tayangan lah. Ketahuan eta si Jagur nangtung didinya. Kenapa sih di dia lena sekolah? Hah? Kadang yang rambutan tapi itu bisa ngalana luhur. Terus aing kudu ngalah gitu. Hah? Di Soledad mah aing. Kita ngalah ku sia. Kayak cara rambutan batur berenang. Saya dek carekan. Tapi aing oge hayang sih. Aing ke sekolah. Mana kita ngalah rambutan? Tuh, mau dorong tuh. Mana lo bapak mau lah wae ah. Bagi lo doy. Tah. Akan ku sia kabeh. Aing sasakeun. Terus. Gecan. Terus. Tata-tatan ke sebu sih jangan bogana. Putra mah kayak aing dilaporkeun. Yuk angkat sekolah. Wah, habis yang kajahuan. Ini. Ayo, Bro.
udah yang sekolah mana sih mah singa berangan. Aya yang orang gede. Bi. Di sana. Nasa ada Cem. Dia ke mana ya? Buka warung. Aya di jero. Kamu budak dalan mana sekolah sih teh? Dia nyawa meren. Aing. Si kenal dia. Aing kenal orangnya biasa. Nah iya pegawaian ieu Pak. Teu ngopi sih. Kudu ngopi wae. Aing Pan biasana sih teu ngopi sok ludes. nongkrong doang aing nah iya biasa. Ya kapan buka warung teh lila deh euy. Ya kemana itu cenah Be? Yang monyet geprek. Coba ayo cenah nu barang beli budak. Hayang naon pemuda? Kayak monyet geprek deh. Bi. Ya. Tong di sausan. Ya pemuda, menyet geprek nak. Oh. Non Bi. Sami-sami. Kemana sih Cem? Dia aing deh ka dieu. Rosen aing aya seorang bilang. Tah, tangkot jawir tadi dia. Non bos. Naon bos. Ya kadang lah bos, ayeuna sebenarnya mending di ukuran aja sing bener. Ah, cing, ya cabak cing kuek aing. Emang sebenarnya ayeuna nih teh. Majar sia nganter si Edeh ka warung si Darsa cenah. Bos cek saja jadi pagapukeun nuduh gitu. Aya we aing ngabejaan ka aing cenah sia tukang nganterna. Yo, jadi sebenarnya mah lain nganterkeun ieu bos, eta teh uing dek ngaronda. Si Edeh teh ngilu jeung uing teh niat nganterkeun ieu. Sia teu ngahargaan aing. Penyau meureunnan sia jeung aing teh naon? Emang naon bos? Lain naon ieu. Apa lah naon ieu meureun? Heung, ayeuna mah geus. Tong anter-anterkeun deui si Edeh. Heeh. Hampura we eta mah, masalah eta mah, geus. Ulah dibawa pusing. Awas ya poe lamun sia anter-anterkeun deui. Heeh, moal ieu moal. Aing keur parusing sia deui nambah-nambah deui kapusing aing. Geus eta mah aing mantap we nya. Aya wae aing. Gajebok itu bos gawir teh aing pagapugu aing dicarekan. Aduh, dasar jelema heueuh mang oge. Aing geus kasentak pagapugu. Oh, angin nu hujan ieu teh. Hih. Ah. Mangkat aing ge ah. Cim, kenaon sia? Batur nanya malah mabur deh. Pasti lagi keur ngarokok dah kita mah. Da sakola ternepi pasti lagi. Ih, cis. Aing meuring si Edeh aing ah. Curhat aing. Aing kawin. Yo kawan kong. Aing curhat ya. Sia ngongkong heula ka dia jeung aing. Tegang sia ka dieu, Jang, tumben. Pusing aing di imah wae lah. Saya unggal poe. Pas aweh tunggal PT ini uradamna peujeuh jeung aing. Wajar sih cenah sok nongkrong warung si Darsa, bener teh eta. Cek saha eta. Eta mah eta yang keur ulin, keur beli sabun. Nanaonan sih teh tuh dikituan, ajak aing ku aing kawin. Geus kek ku aing dijual gawe si kaya ku aing kurang senang-senang. Rumah tangga sih terus kumaha? Udah gitu. Tenang urusan aing. Terus Kamu happy betul. Imut-imut bagong. Imut bagong. anjing lancang ya lagi itu cakap-cakap wae ih.
Bisa ngerek balik heula nya. Lemah rek balik mah. Kamana ieu teh anu yang teh nikmat carangkeun. Mang Inam, si Jagur ka mana? Sebujim. Can itu yang sekolah. Emang cenah balik. Encan aya euy. Gede urang teh heula. Oke. Bro. Motor sia ka mana, Bro? Ayah, emang ke mana sih ya? Ayak nasi Jagur. Si Jagur urang sekolah euy. Mana pas itu apa di sini? Anu mana? Medium tuh. Oh, Ayo mas. poe lain ya. Habis sana lu. Coba. Lila anu neang teh nikmat geus carangkeun. Bur. Sorry, Bray, aing kamoloran. Anjir, kunaon cat teh? Gur. Sorry, Bray. Balik. Panan ingat tuh udah gede awak nasian di jurayet pakai nu jangkung teh. Teu boga duit lalaki urang can gajihan. Oke gampang deui nya minggu hareupnya. Ayo. Balik aing ah nemuan mobil.